ولأنذر قومي النور والسرور قد تجادل. بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي. Membaca kitab tajwid untuk adab. Ini bacaan kitab kemudian langsung kitab adab kepada Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Doma u jadi u gabungkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anu disebat wastul halki tengah-tengah genggerong anggota badan anu dianggo di dunya teh namina balamiyah. Anggota badan anu aya dina palebah wastul halki namina teh balamiyah. Katup penelai di dunya aya nu utak-utakan. Ngan kami barangkali dunya mah moal dijelaskeun wastul halki sapertos itu. Dan kadang jami seueur ngalap cekap ku ilmu tajwid dirinya umur 8 tahun, umur 10 tahun perkenalan anak sampai ke umur 40 tahun ke nambah-nambah. Innama yajhadur rajulu ilma malam ya'lam qillatul ilmi qillatul amali bima amila. Jelema teu daek nambahan karena ilmu nu geus apalna ditambahan kunucan apal eta teh pertanda ilmu nu geus apal cara diamalkeun. Sanajan sok tadarus teu mikiran ilmu tajwid nu apalna. Jadi tadarus maca teh maca we teu bari di lelak-lelak ilmu tajwid anu apal teu. Ilmu tajwidna hafal, tadarusna osok, tapi dah teu ngelak-ngelak, moal hayang namahan. Komo nu tara tadarus. Komo nu teu apal ilmu tajwid. Kan Qur'anna dibalulukan. Bal amiyah teh katup penelan. Karawasna teh upami urang nuju nelan aya nu ngageduk di lebat jelek. Kemudian yang kalau sok ayeuna ludah tawa naon gitu aya karatok saeta teh jang aing tutupkeun seolah-olah urang nuju nelan maka latihanana teh ngabayangkeun nuju nelan upami teu tiasa ngabayangkeun nuju nelan ngabayangkeun nuju ngerlekeun cai. Cai upami ngacangkem di tengahkeun pan teu nyorok kalabatnya aya nahan eta nahan teh. Eta nahan teh para diucapkeun aing sok tengahkeun dan teu nyorok ka handap ka bendung
Setan ngabendung eta teh paragi aing. Maka bayangkeun cai di kerala pasti otomatis ieu nutup sok ucapkeun aina. Dina bayangan cai heula. Jadi kami nu ngawitan praktek mah setiap menak aing ngabayangkeun mimpi naon. Dan teu berat. Sahampangna urang pamimpi naon. Ngucapkeun aing hampangna teh nuju nolak dah teu berat urang nuju nolak. Gitu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang geura mun eut hampang kot. Yang deui a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anu disebat aksol halki, anggota badan anu koyak di dunia min tokotu sautil autariyah. Kita suara tetapi gerak nutup muka dina aksol hati puhu gengerong ngujina tarik napas dorong tapi tahan di dieu mah tepati daerah cai kalau di Cikalongan daerah cai tukang teteuman baru dak terus palila-lila teuleum atau anak lamun orang di jalan menak anu lokasi bau sok tarik napas tahan kan sok ngadorong ti lebat teh tapi da ngunci tapi enak ge sok tarik dorong ti lebat tapi ditahan lasina kaluar aya karos anu ngunci aya nu nahan ngunci ka eta pareng ngucapkeun hamzah teh anu sok nahan napas kita nusok nahan napasnya kita suara ketika nutup napul katahan sadaya suara katahan napas katahan tuh tidak kita itu katahan sadaya ke letak posisi nate honjariah letak posisi pita suara anu menduduki aksol halki ayana honjar maka hamzah disebut huruf honjar gonok laki tak iya aksol halki tak iya nya aksol halki tak jadi halak mati dia kaluhur tahan apa sanes salah jadi menurut tengah-tengah beuhnya aya genggerong aya beuheung benten urang pacorok genggerong jeung beuheung dihijikeun artinya kacau nya jadi aksol halki teh dina puhu beuheung di dieu ya aksol halki teh puhu genggerong teh jadi dina puhu beuheung pan jadi salah ieu mah dina patul muin dina bab muncit namina di hulkum aya halak aya hulkum tah tinu ngajenol kaluhur halak tenggorokan tinu ngajenol ka handap hulkum bahasa urakna nah ieu Arab pasehat teh Arab mah absolut
wah terpase seorang orang mempunyai terjemahan hukum bahasa orang teu aya tenggorokan tikoro kalau dia asal hati bertekna mana dia tak bak teh di dia anu sok nutup teh ain teh di dia or di dia jin teh di dia tapi itu anaknya lurus di kita langit-langit mulut lurus ka tukang eta jin geuning anu ulang calangat na itu sok juga ya buhanya eta teh halak anu buha ka tempo tina cangkem urang calangat teh da cangkem nama tina pintu buha ka dieu lak-lakan lak-lakan teh kalebet luhur tenggorokan eta teh upami aya gambar samping mah si lak-lakan teh ngagawi tengah-tengah batang gengger upami kieu teh matanya lak-lakan teh di dieu teh jadi kacakup ruang lingkup tenggorokan eta teh gini maka gini disebut lahasiah lahas teh lak-lakan malah lak-lakan lurus kita karena lak-lakan kalau luhur teh maka ruang lingkup tenggorokan ain di dia sabda di dia alhamdulillah hamdan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim Malik yaumiddin Malik yaumiddin ki tapi itu nya tapi lidah teh cukup ya kan ya lembangan ujung lidah atutan saeutik mah tenggorokan tapi ya berarti kuhu lidah teh di dieu karena pencungan irung lamun tadi lurus mah da ka dieu nama teh setengah lidah teh harap pencungan irung da ka dieu maju saeutik tungtung lidah jadi sin teh palebah tungtung irung pisan minasyaitonir kiro jero minasyaiton kan pentuntung irung tukang saeutik ka maliki yo teuing maliki ngan kedah dibedakeun kaf jeung huruf ajam jeung ak da kaf mah bahasa Arab inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah jadi hurufna ge huruf-huruf Arab temenan diganti ku huruf luar Arab lepas Arabna Quran Arabiahna Quran lepas huruf ak mah kakulah kaki dua kakaler tadu lamun huruf Arab mah kaki dua kakaler maliki nah eta kap maliki eta ak huruf ak eta salah maliki yaumiddin yang kira tinggal di kenoran tanaga nah itu jelas sina kencengnya iya ka
ke iya kak begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami tadi tak tahu huruf T, lamun huruf tak mah tak tahu tak ulah tak tahu tak ingin dah itu jadi huruf T, sana huruf tak kemudian nolak nasta'in dibaca huruf T. Kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasrah bi begitu ya begitu bi hai bi li te sami ain oge kasrah na ain teh sapatos kasrah b tekeng aya kana pangambung nya huruf gunnah mah mung dua nun sareng mim ain tekalebet huruf gunnah nomor itu awalnya itu muji ayat gunahan apa itu lamun ayat gunahan masuk masuk menghilangkan gunnah tina harkat ain nasta'in nah bakal ayat ada tambah gunnah nasta'in kesana ini masih ayat ke nasta'in ke ayat dong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ma huwa sod naon ari sod suara ditungtung huntuk tekanan tungtung lidah anu diiringan ku nafas karena tekanan kendur sarta pangkal lidah naik ke langit-langit. Berbalik kanan asin awalnya sami suara di ujung gigi tekanan ujung lidah suara disertai angin karena tekanan kendur sami ke ujungnya beda upami sod mah pangkal lidah naik ke atas upami sin mah pangkal lidah di bawah itu perbedaan sin sareng sod. Dina si pangkal lidah nanti kaluhur berarti sod eta ubah jadi sin pangkal lidahna naik kaluhur mendekati huruf kok jadi si lidah naik seolah-olah badai ngucapkeun kok si dina siro kok sami kok toge pangkal lidahna kaluhur kok tu kok pangkal lidah kaluhur dina siro kok mustaqim. Sartu itbaq isot wasini
hana lahnan jaliyan. Nah, takut baki sod wasilaihi yakun lahnan jaliyan. Meninggalkan itbak istilah sod, jadi meninggalkan pangkal lidah naik ke atas, maka hal tersebut adalah lahnul jali. Ngucapkeun sid pangkal lidahna teu naik, maka fatal salahna. Tarku itbak itu yubtilul qiraat. Meninggalkan tidak melakukan itbak to, mengucapkan to pangkal lidahna teu naik ka luhur, membatalkan bacaan. Jadi Fatihahna batal. Ini karek menang. Inna min ma'dani taqwa ta'allumuka fima qad alima. Fima qad alimta ta'allumuka fima qad alimta. Belajarna anjeun kanu geus apal. Maksudna belajar kanu geus apal. Maksudna belajar anu can apal supaya namahan kanu geus apal gitu. Urang teh geus apal, sabaraha persen apalna urang? 10% belajar deui jadi 15% gitu. Eta teh binih takwa. Binih takwa teh orang selalu belajar. Lamun tara belajar berarti binih takwa teh eueuh teh kumaha takwana binih teh teu aya. Ya. Binih takwa teh selalu belajar menekuni amal. Amal dia bisa salah. Amal dia bisa dibenci ku Allah gitu. Istilah mutakin di Al-Quran teh istilah wasilin di orang sufi. Maksudnya istilah mutakin di Al-Quran, dari Al-Quran itu ada wasilin arifin itu ada. Di Al-Quran mutakin, solihin, dakirin itu anu dirubah istilah ke para ulama sufi jantan arifin, wasilin. Eta teh takwa teh maksudna bari naon atuh anu usul sanes takwa ya. Mangka kasamun belajar tasawuf ke belajar fikih karena sumber takwa teh pembenahan amalia ya, sumber takwa teh ilmu pembenahan amal nu mana nu matak batal nu mana nu matak teh sadiditnya sumberna bikin aurat teh bumbu penyedap. Ari bumbu penyedapna diayakeun, ari bahan pasakanna eueuh geura. Tuh lamun getol pikir tapi teu belajar batal jeung sa dek kaula diomeanana. Ya doh. Kada Tuhan saya dikir apa sakalinya saja terkawin tapi fikih 20 kitab fikih amurin. Aduh eta anu baheula sodna itu lidahna kalau kumaha nya ada beresan heula we. Sadaya huruf Fatihahna beunah heula. Pamakan mutan anu kapungkur henteu. Hanas anu kapungkur henteu di kaomean kahareup tuluy salah. Murungan cenah lamun kitu mah cenah guru urang salah kabeh. Nah di momoha guru mah. Soal itu disebut ketika jawab salah. Mun kitu mah cenah guru urang salah. Emang guru mana salah kan kitu mah cenah. Ketika kita kabari ke dadak begitu macam orang cenah salah berarti guru orang wajan Fatihah orang salah. Abe ulama-ulama cenah guru-guru orang batal salatna. Emang guru mana maca Fatihah cara mah itu tidak gitu.
Itu orang ditantang diadukan jeung ulama leluhur. Salah jawab orang bentok jeung ulama leluhur kan ya. Salah jawab hanya ai kita barakah kabeh. Salah kaprah udah kapanci. Pasok itu teh di lapangan teh ya. Jadi ketika diskusi itu dia ngabentrokeun urang jeung ulama-ulama leluhur. Padahal manehna teh ngangkat sarua ulama leluhur. Dia nama maneh itu anggeus gitu. Bajangkeun siraqal ladzina an'amta 'alaihim siraqal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamidotnya mahyajidan dina adros nanging sifatna sami sareng sod puhu lidah kaluhur. Jadi praktekna pinggir lidah diteken kana carehan, pinggir lidah teken kana carehan, teras pangkal lidah naik ka langit-langit. Upami dilukiskeun ku panangan, lidah panangan, saya kagigir ya, kagigir. Ieu kana carehan, ieu kaluhur. Jadi ieu tadi kaluhur. Pas kitu tekan suara di dieu. Ini diam. Ulah jatuh. Ulah. Walong jatuh. Tahan di luhur lidahnya. Malu. Suara di dia keluar nggak? Tekanan anak kendur supaya suara ketika neken tetap tahan seperti ingin tuh ketika neken dot walong satu acan di jabaran itu suara kata ayat walong begitu ya juga bapak begitu itu teh disebut sifat ruhawah ya tekanan kendur ngadengar suara namanya ruhawah. Maka ayah huruf-huruf ruhawah berapa huruf ruhawah ciri khasna tekanan teh ngabunyikan suara ruhawah jahatnya penahanan napas ayat ini ruhawah hamas mah napas mah tekatahan itu ruhawah hamas katingan ayat ruhawah hamas ayat ruhawah jahar anu jahar sidah mah seperti bak jampring bak dal saya itu dal saya itu bak dari jemim ya bak mah tuh ya jadi ayah itu bersuara ayah huruf itu bersuara huruf itu bersuara dalam apa huruf sidah dalam anu sidah jahar dengan anu sidah hamas dua sidah hamas tak jengkang
tak saya suara kecuali di paparin kasrah jabarnya kakak ha itu wanita ya fathah kasrah saya nah ini sifatil hurufnya sifatil huruf hilang huruf oge kepatihannya mudah-mudahan orang terasa belajar salamina rugi aya anu 3 tahun aya 2 tahun Fatihah tapi sok bercerita wae kapungkur mengka sari mah ngaamangkeun kapungkur mah nya sari kapungkur mah amang jika keluarga mah kamu barangkali ngaakeun mengka sapi amang kena diajar Fatihah 10 tahun umal putih 10 tahun umal putih di jam 8 ke jam 12 jadi saat saya ngaos di kanan kiri ke jam 8 dan saya bubar di mama opo mentas kapentasan lemu belah kaler namanya kebon pentas kasakat di jalan angka Cihilang ya kebon pentas eta raya lamutna mama opo jenenganna mama hibri didinya ngaos di mama hibri ngaos tajidan saya kan ngaos Quran cenah 3 tahun di jam 8 ke jam 12 ya penting jadi sabaraha di jam 8 ke jam 12 3 jam tiap hari selama 3 tahun kakarek mentaskan alif lam mim perencanaan di Cikalong ayeuna anjeunna ngajabat jaga tadi ajaga di akan 1,5 tahun namekan alif lam mim lantaran sambil sakali tapi cukup menaikkan alif lam mim peras sekarang larobah di huruf teh ain anu geus bener dina Fatihah teh dina Allahu adabul abin teh salah teh da setelan ain beda di itu mah setelan ain teh jeung bok ieu mah jeung bok beda setelan beda karena ieu karena mulut maka terbiasa tadi itu teori itu cukup rumusna kapaham contoh 1 ayat 1 surat kan itu biasa beden ngarendeng si huruf benten deui cara baca hoyong sina keuna kadinya karena di huruf aya tuntutan sanes oke seperti lapatna ketika orang tos paham shod bahwa pangkal lidah kalau sok lobi dina nun Ibino, Yoto, seperti itu lah teteh. Tetepan tekeng, nun tetap nun. Ibina, mempertahankan nun, ibina jadi si. Mempertahankan sod, si jadi ibino, si. Jangan ngosong nun nak, kabedawang. Tapi dah sok sarawak kadicara, sina merenah heula sod, nawe teh antep. Ketos kaukur merenah soda kakak diomekeun di nuna lamun langsung diomekeun nuna soda kacau deui teh soda teh bakannya bituri zaman teh ngaji teh butuh waktu lama panjang Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin